budayanya, budaya Pajajaran, seni indah dan kebudayaan. Mil, karena di dia nya manggun keur hayang nyorangan we. Kenyorangan jika nembuka masalah gedenya. Nya manggun. Cing ka dieu lah. Kurang ramah. Tah, musrik manggun. Iya kan bae da ieu mah heureuyan. Sugatnya sok ka dieu. Cok atuh mangga. Wah. Ari ieu mah alus uratna mah. Tah ieu nya dina perjalanan hirup urang hingga masalah ekonomi ieu bakal tibeungareun ye. Alhamdulillah atuh ari kitu mah. Ieu masalah jodoh. Kaas pun ieu mah nunjukeunana. Ah, ngimpi eta mah lain ngaramal. Benar lima lembur mesti bisa mau bahagia urang. Berarti namun kieu mah urang kudu mawa kebahagiaan di luar. Berarti urang kudu mau awe di luar anu bisa maturan urang jero tapi kan kakolo. Nyamil, urang teh sok mikiran maneh wae. Nah, mikiran abi Mang Bun. Mang Bun ge pikiraneun. Kadang Atbun ge sok rasa bingung. Bingung kunaon Mang Bun? Bingung, Mil, kumaha carana ulah mikiran wae Mila. Lieur sugan mah Mang Asbun, minta solusi ka abi. Geser Bun, geser. Keseledek wae maneh mah. Lain Bun, kan kamari urang geus sepakat tiluan saingan secara sehat kasih Mila. Oke. Siap. Naon abi jadi bahan rebutan? Hei Mil, kan di potret Cimeong cuma aya Mila. Bisa wae sia kamu. Naon Bun? Mil, ayeuna urang teh tebakan. Tebakan naon Mang Bun? Buah naon anu pantes jang si Tama. Emang buah naon? Buah. Mila, lamun maneh bobogohan jeung si Tama eta musibah. Komo maneh Bun, lamun bogohan jeung si Mila ge kiamat sugro. Hah? Ngomong naon maneh? Ngomong naon? Sugan mah ieu kasurupan. Anak neanela batur ah. Weh, Ki, di mana wae? Geus lila teh papanggih aduh aing euy. Biasa Mang Jes. Geus di Jakarta. Kamari mah lila teu panggih teh. Naon di Jakarta mawa karung? Hah? Teu biasa we. Assalamualaikum. Neng. Iya, Neng. Iya teh nu terjadi kesalahan AA. Perkawis naon dia A? Neng tong sok pura-pura kabeh tatangga geus ararapaleun. Pura-pura naon atuh deui? Neng mah sok ka mana wae pura-pura wae. Perkawis naon heula ieu teh? Jadi kararagok ngomong naon ge jadi kudu kumaha nya ieu teh aduh. Kunaon da abi mah biasa wae. Meureun nu salah atas kejadian ieu teh Neng. Aduh. Jawab heula, salah naon dia A? Henteu Neng, henteu geus wae anu henteu ya. Keula A. Aya naon ieu teh? Salah teh salah naon? Henteu anu geus henteu Neng Meureunan abi nu salah mah daek dikawin ku lalaki anu tidak mengakui kesalahan anak. Aduh nya. Aing ngomong naon dia teh geus salah ngalantur ka mana wae. Dasar. Salah deui. Aduh.
babalkeun hate we anu nang barudak ah segana. Jeung kamusibahan oge HP leungit kacopetan. Mata urang teu bisa ngabaran Jes. Kalau mur ge Gitu. Aya eta ge. Gawe di luar, dek ngilu maneh. naon tah. Hah? Ngebedahkeun situ Cileunca, edek. Mobil sesepoe atuh. Capek heuh duit mah teuing. Enggak, saeureun teh mana teh ditingali-tingali ku urang cenah ulang wae aya naon. Inget kasih enak henteu mun teh. Heeh. Baiklah nya urang mana. Tapi dah kene sigana mah enak keur gembira meureun si glowing nama. Heeh kan. Ai urang mah mun jeung babaturan kitu nya, ade ku bahasa goreng ku baso atuh urang teh. Carita kumaha, tapi kita urangnya narimakeun salah urang. Jadi los komunikasi meureun mata kitu. Ya bener eta. Lain mun Jes. Mun Jes teh hayang usaha di luar. Nama wawasan di luar gitu. Lain teh hayang ki ini Cakota teh. Didinya ini Cakota geuning. Beratang ka dia mau di nu gede teh segede panto. Henteu kan? Nu puguh mah mau masalah gede didinya teh. Masalah naon Jes? Masalahna kabogo direbut batur, dikawin batur. Ta eta masalahna mah. Tapi kan Pak Jes we cicing di lemur sarua. Can aya jodohna. Wah jodoh Pak Jes teh merenang karuron. Gelo si rongeng ka aing nyebutkeun karuron. Cing desa laki produk gagal lah. Glowing. Emang mana ada memperbaiki keturunan yang serna? Moal. Kalau kamu memperburuk keturunan maneh mah. Gandeng Jomi aing ngomong ke mana wae. Lain kieu urang mah nge HP we si Erna Mang Din. Pangabagiakeun Poborong ngabahagiakeun ki, mana nu ge kurang bahagia? jeung deui pangadidikeun si Erna urang mah. Para di tengah didik cairna, mana nu ge didikeunun? Tong poho panganapkahankeun nu bener urang mah. Poborong nafkahan, mana nu ge kurang dahar. Jomi, cing ngomong teh ka mana-mana wae atuh. Urang ge tanggung jawab kene ka pamajikan teh atuh. Ai ka mana wae ai ngomong. Ngesah teu baraneun pisan urang ini tah. Si Adi pilarian teh geuning aya di dieu. Mohon neng di dieu nya nonjongan ariung. Ki, Dim, Jess, tulungan. Tulungan si Tama, ajang Asbun. Kunaon? Keur paharang-harang galungan. Galungan sigana kasurupan. Raheng. Eling eta ngajian urang. Hampura Mang Din. Ya, Waras. Hei. Kepret. Waras gas. batu gunting kertas. Anu dong, ngagawekeun pisan.